Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bilal Mardiansyah, kelas 11 T2, jurusan gampang itu, jurusan Elin 2. Kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita pendek Sunda berjudul Cinta di Tengah Sawah. Di hiji desa leutik nu asri aya hiji budak ngora ngaranna Rina. Rina teh gadis nu geulis, kalayan kulit sawo mateng jeung rambut hideung legam. Anjeunna hirup di tengah-tengah sawah nu subur, tempat anu dipapaesan ku warna hejo daun padi nu goyang di angin. Rina sok ngabantu indungna di sawah, ngalah padi jeung ngurus kebon. Sakali waktu nalika Rina keur ngalah padi, anjeunna ningali hiji lalaki nu anyar datang ka desa. Ngaran lalaki eta Danu. Budak ngora ti kota nu datang ka desa pikeun ngajangka nini neneknya. Danu teh jangkung, kalayan kulit cerah jeung senyuman nu matak reueus. Rina teu nyumputkeun rasa panasaranna ka Danu. Dina hiji poe, Danu ngadeukeutan Rina nu keur nyang hareupan sawah. "Hai, anjeun nu ngaran Rina nya?" cek Danu. Kalayan nada ramah, nida ngan ukur ngangguk, hatena ngageuteur. "Kuring Danu, abdi ti kota, kuring hoyong diajar kumaha cara ngalah padi," tambahana. Rina nusuk reueus kana kabudayaan desana langsung nyanggupan. "Sok, abdi bakal ngajar anjeun," jawabna. Tidinya hubungan maranehna mimiti ngembang. Danu sering datang ka sawah sareng Rina ngajarkeun cara ngalah padi, ngurus kebon, jeung ngolah hasil bumi. Sapanjang waktu Danu jeung Rina teh deukeut, maranehna sering ngobrol, seuri jeung babagi impian. Danu nyaritakeun kahirupan di kota, sedangkeun Rina nyaritakeun kaindahan alam di desana. Rina ngarasa yen Danu teh bagaikan cahaya nu nyorot kana kahirupanna ku samemehna sepi. Hiji sore nalika panon poe teh rek ti leuleup, Danu ngajak Rina leumpang ka sisi walungan. Suasana tenang, sore cai nu ngalir jeung angin sepoi-sepoi nyiptakeun suasana romantis. Danu nyarita, "Rina, abdi resep pisan ka anjeun. Anjeun ngajarkeun abdi loba hal sareng abdi ngarasa betah di dieu." Rina nu hatena geus pinuh rasa cinta ngan ukur bisa nyumpulkeun seuri. "Kuring oge resep ka anjeun, Danu. Anjeun ngajarkeun abdi yen hirup teh teu ngan saukur ngaeunan sawah, tapi oge ngaeunan cinta jeung kabahagiaan." Danu nyeukeul leungeun Rina, "Kumaha lamun abdi balik ka kota? Abdi bakal nginget anjeun salawasna. Anjeun teh bagian penting dina hirup abdi," cek si Danu. Rina ngarasa sedih, tapi anjeunna oge ngerti yen Danu kudu balik ka kota pikeun neruskeun kahirupanna. Dina poe pamungkas Danu di desa, maranehna ngariung di sawah, tempat anu jadi saksi cinta maranehna. Danu nyerahkeun hiji kalung leutik ka Rina. "Ieu pikeun anjeun supaya anjeun emut ka abdi," cek Danu. Rina nampi kalung eta kalayan rasa syukur, hatena pinuh ku rasa sedih jeung bahagia. Danu pamit ka Rina, "Abdi bakal balik deui Rina, abdi janji." Rina ngan ukur bisa ngangguk nyumputkeun rasa sedihna. Saatos Danu angkat, Rina ngarasa sepi di sawah. Anjeunna terus ngurus sawah, tapi hatena sok nginget Danu. Minggu-minggu ngaliwat, Rina terus ngantosan Danu. Anjeunna sok ngalamun di sisi walungan, ngarep-ngarep Danu bakal balik. Tapi waktu berlalu, Danu teu datang deui. Rina ngerasa putus asa, tapi anjeunna tetep ngurus sawahna kalayan sabar. Hiji poe, nakala Rina keur di sawah, anjeunna ningali hiji mobil datang. Hatina si Rina teh ngageuteur, anjeunna ngarep-ngarep yen eta Danu, tapi malika mobilna eureun anu kaluar teh nini nene Danu.
Rina Ranu teu bisa datang. Anjeunna ayeuna geus balik ka kota pikeun neruskeun kuliah, ceuk Nini Danu. Rina ngarasa hatena rusak. Anjeunna nyang hareupan sawah, tempat anu geus jadi saksi mati maranehna. Tapi Rina nyoba nahan air mata, tapi teu bisa. Anjeunna ngarasa seolah-olah bagian tina dirina leungit. Nini Danu ningali Rina kalayan empati. Rina anu sok nyebutkeun ngaeunan, anjeun teh gadis anu istimewa pikeun anjeunan, ceuk Nini Danu. Rina ngan ukur bisa nyungkeun kumaha upami abdi bisa teu hilap rasa ka anjeunna. Nini Danu nyekel leungeun Rina. Cinta teh kadang-kadang datang sareng angkat, tapi cinta anu tulus bakal salawasna aya di jero hatimu, ceuk Nini Danu. Saenggeus Nini Danu angkat, Rina balik deui ka sawah. Anjeunna nyoba pikeun neruskeun hirupna, tapi hatena masih keneh nyimpen rasa ka Danu. Anjeunna ngurus sawah, ngalah padi, sareng ngurus kebon, tapi kadang-kadang lamun angin sepoi-sepoi ngaliwat, anjeunna nginget Danu. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.